Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya gaum dangu haturan tepang dangu deui sareng Mang Maman di lemah cai kampung Sukatengah. Baraya kaum dangu hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia manco hadirna. Baraya kaum dangu anu nuju calikna sing maranah calikna, nuju ngagoler sing maranah ngagolerna, ngarehatkeun kana kacape bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing maranah kana pandanguana sareng sing maranah kana manahna. Ibu-ibuna nuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi atanapi nuju gegero masak nyeuseuk ngepel jeung sagala rupi pacabakan mugia sing can tena amal ibadah anu agung. Bapak-bapana anu nuju ditepas ngahuleng balas mikiran pangabutuh sadi dinten mugia sing dilungsur langsarkeun kana urusanana anu di perjalanan sing salamet di perjalanana dugi ka bumina masing-masing atanapi dugi ka tujuana masing-masing. Bari ngadangukeun dongeng Mang Maman teh sing merenah kana manahna sing merenah kana bandanguana. Baraya kaum dangu Mang Maman teh di dieu bade midangkeun dongeng atanapi carios dongeng anu judulna Riwa nu dikarang ku Bapak Sapaka anu diropea deui ku Mang Maman atanapi digarap deui ku Mang Maman sakali deui ieu judul dongeng teh atanapi carios dongeng teh kalayan judul Riwa anu dikarang ku Bapak Sapaka anu diropea deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Isuk-isuk geus kadenge blug-bleg sora kalapa murag di kebon kalapa. Si horeng harita teh keur dipupu nu karolotna malah nu ngalana manilimaan. Hari nu bogana basura ngaranna teh harita keur nempokeun di handap bari nulak cangkeng. Umur pasura kira-kira 55 tahun. Pangbeungharna di desa Ranca mah malah di kampung Pangayitan padumukan manehanana cigana teh rakyatna geus pada ngaulah kabeh. Hirupna nu tarani jeung nu daragang teh geus aya dina dampal leungeun manehna. Lantaran sararea geus pada kageum hutang malah galede hutangna teh keur jongjon tangah
Pecenghul Mang Intah nyamperkeun bari elengeh seuri atuh gancang ku Basura ditanya, "Kumaha Indah? Usaha degus hasil?" Gantenan Pak. Tah ieu surat keur ka pamajikanana. Tinggal robah wae eusina ku urang. Tah surat ieu nu geus dirobah mah. Ceuk Mang Intah bari nembongkeun surat dua rupa. Ku Basura diilikan terus dibaca belenyeh seuri bari omongna, "Pek bae atur sing teu biga beres dicokot di leuit bare sabigul tanda pamulang dari digguring engge lamun kuring geus laksana bisa ngeuwin manehanana pikeun kahirupan indah. Kuring sadia ngabantu sabulan salawe kati," ceuk Basura bari mikeun deui suratna. Baraya kaum dangu saenggeus nampanan surat, leos Mang Intah indit ngajugjug imah Nyi Oneng pamajikanana Kang Soma. Kalereun kebon kalapa aya imah modelna Garuda ngupuk, golodogna tina awi, malah harita nu bogana aya keur diuk, bari ngajarumat baju butut. Nyi Oneng ngaranna teh. Sajeroning ngerodan baju teh hatena mah cuscos inget kasalakina pedah geus saminggu teu balik-balik. Hatena ngarakacak aliras kana nasib dirina teh lantaran sangsara bae. Atuh berebeuy cipanona teu karasa ngalembereh. Keur kitu col anakna datang nu salalaki saleh manggul suluh ari nu awewe saidah mawa genjer jeung jotang. Kacida barudak teh heraneunana nempo indungna jeurig teh terus ku saleh ditanya, "Mak, tinggal kawas nangis kunaon emak teh?" Ujang, Nyai, ama kacidana langsana lamun inget kana kewajiban nu kudu disanghareupan ku urang boga sawah sababaladon geus diborehkeun ka Basura urut ngagarap duitna meunang nginceum ari pare ku hama deui kumaha pipetaeun urang katurug-turug bapa maraneh teu embol-embol. Jawab Nyi Oneng bari nyusutan cipanon ku bajuna. Baraya kaum dangu Nyi Saidah tunggul watireun cipanonna nyanggerung ku Cimata. Kitu deui saleh ngaleungeu kawas aya nu dilamun. Keur tingah haruleung torojol Mang Intah datang atuh Nyi Oneng maning ngorejat. Da nyahoeun Mang Intah teh dua gambung katambah pakacarna Basura anu pangbeungharna di eta desa. Nyi Oneng nyokot samak bar diamparkeun bari nyalikeun Mang Intah. Saenggeus Mang Intah diuk pok manehna nanya, Aya naon ieu teh? Ting rariung kawas keur baradami. Biasa wae Mang, keur ngabadamikeun kasusah. Jawab Nyi Oneng. Kasusah? Keun wae atuh da sararea lain urang wungkul. Nyaeta atuh Mang, keur susah kudahareun teh. Hayo deui bapa budak ngareles eueuh bejana. Dupi emang aya kaperyogian naon? Nu ditanya ngahuleng kawas asa-asa arek ngomong teh bari neuteup ka Nyi Oneng pok ngajawab, Lain Nyai. Kacida emang susah narek nyarita teh. Asa heurin kuletah. Ari dibejakeun watir ka Nyai.
hari teu dibejakeun salah deui sarua jeung teu nepi kena amanat. Aya picarios naon emang teh? Ceuk Nyi Oneng panasaran. Mang Inta dehem heula galantang nyarita. Waktu di kota, Amang papanggih jeung Ki Soma manehna dibarengan ku dua lalaki garagahna keur. Ari Ki Soma nyampeurkeun ka Emang pok ngomong. Maksudna mah talatah supaya dibejakeun ka Nyai. Yen manehna arek meuntas, tong diarep-arep balik deui cenah. Malah manehna titip surat keur ka Nyai. Tah ieu suratna teh. Ceuk Mang Inta marimikeun surat. Baraya kaum dangu Nyi Oneng bengong. Sajeroning nampanan surat teh Cipanona mah miheulaan nyurucud. Eta surat diteuteub dibulak-balik sok dibikeun ka anakna sina dibaca. Eta surat ku salehe ditampanan terus dibaca kieu unggelna teh. Sareng hormat Nyai, lamun geus maca ieu surat ulah nyeri hatenya. Komo jeung ambet ka aka mah laki rabi urang ngan ukur sangsara bae eueuh kamenjatanana. Kapaksa aka dagdagan rek miceun maneh kadeli. Tibatan ayak di lemah cai sorangan tapi ngan sangsara bae. Lamuan Nyai hayang boga salaki deui peku aka didoakeun perkara yodo urang supaya pisah mah gampang naksi bae. Muga-muga kasing salamet jeung Nyai sarta barudak maranggih kamuliaan. Pek didoakeun ku aka. Salam ti aka Soma. Segrug Nyi Oneng ceurik ngadenge eusi surat teh. Kitu deui Saidah ngalimba karunyaeun ka indungna ngan saleh nu teu kabawakeun ceurik teh. Hatena kuat teu epes meer. Nah sanes pang nyarekeun Mang, bapa budak ngalakukeun kitu teh. Amang mah teung teuingeun. Ceuk Nyi Oneng dumareda bari ingahak-ingahakan. Ari Nyai, eta oge dicarek tapi teu bisa da puguh geus neken kontrakna. Malah emang oge miluh handeueul. Ki Soma boga pikir kitu teh. Eueuh pisan rasa tanggung jawab ka anak pamajikan teh. Kawas ka anak hayam wae. Ceuk Mang Inta semu keheul. Kumaha atuh Mang abdi teh? Hutang gede pare kuhama ari salaki ngaleos. Ceuk Nyi Oneng bari nging ceurik deui. Malah Saidah oge ngarangkul ka indungna segerug milu ceurik. Heun, sing sabar Nyai. Urang sarua jeung dipiceun ku salaki teh. Kawas miceun runtah bae. Saha nu nyaho Nyai erek boga milik. Nu mata kulah aral subaha. Ceuk Mang Inta. Abdi mah ceurik balilihan teh Mang. Teu nyangka bapa budak nu sakitu nyaaheun ka anak pamajikan. Kari-kari kawas ka usap setan tepi kaludeung ngalakukeun kitu. Jawab Nyi Oneng bari cengkat.
Nya eta atuh Nyai. Manusa mah da puguh ngan saukur manusa henteu kawasa. Nu bager bisa jadi jahat, nu jarahat jadi balager, nu matak sing sabar tawakal. Sugan wae ari sabar mah menang ganjaran, tina tunggara bisa manggih kamuliaan. Baraya kaum dangu Saidah barang ngadenge bituah namang Inta. Terus cengkat pok milu ngomong. Saha puntangan abdi upami aya kasesah mang? Keun wae da aya amang. Goreng-goreng oge amang teh kokolot di dieu kampung mah. Piraku teu nyaah ka Soma. Nyoneng kacida bunga heunana. Ngadengi omongan Mang Inta teh pok manehna nembalan. Nuhun mang. Mugi-mugi wae kasesahan emang dibales kuno kawasa. Sareng omat abdi kedah dilonggokan. Is tangtu ku emang dilonggokan. Sing janglar bae. Jawab Mang Inta bari amitan. Sanggeus Mang Inta ngaleos. Nyi Oneng nanya ka Saleh. Ujang, kunaon bet ngabeuteum bae? Abdi teh kacida teu ngartos nama. Nah pamolah abah teh bet jadi kitu. Jawab Saleh bari ngaleos rek moekeun suluh. Sirigna teu saban poe Nyi Oneng dilonggokan ku Mang Inta. Ari ganjang ari nganjangna diatur supaya ninggang keureueuh anakna. Kulantaran saban panggih Nyi Oneng diolo wae sarta dibibita ku omongan nu ngareunah. Teu manggug sababaraha halilana. Manehna geus naksi sarta harita geus lelengohan. Ari geus tetela lengoh mah Mang Inta nganjangna teh sok bareng jeung basura. Malah harita oge geus pucengis daratang deui bari pupuntenan. Di jero Nyi Oneng norojol ari gok geuning basura. Hae geuning bapak, mangga atuh kalebet. Ceuk Nyi Oneng. Mangga. Jawab basura sarta bus ka jero. Nyi Oneng bus ka panggeng nyokot samag. Bar diamparkeun sanggeus semahna dariuk. Kakara aku manehna ditanya. Abdi teh asa reuas bapak. Margi tara-tara ti sasari ayeuna kasumpingan ku bapak. Aya naon bapak teh kersa rurumpaheun angkat ka dieu? Ya eta bapak digadinya beja. Ci ieu Mang Inta ajar ki Soma ka peuntas. Leres eta teh Nyai. Ceuk pain peuceuk basura. Leres pak, malah tos lami ngantunkeunana ka abdi teh. Darai ilah. Nah, bet itunya. Kawas nu ngewake anak pamajikan. Poh Nyai na wae kurang tawaksa. Anu jadi salaki. Aduh ari bapak, kurang kumaha ceuk rarasan mah. Abdi nurutna kanu jadi salaki teh. Damani kawas munding wae atuh. Dikitu daek, dikieu daek. Goreng pake tara rewel. Kurang dahar tara alal. Istuning sumujud bela pati ka salaki teh. Lain ngan saukur ngomong. Ceuk Nyi Oneng. Bari nyelang heula ka dapur rek nyician cai. Baraya kaum dangu sajeroning Nyi Oneng ka dapur.
Basura ngarehewos ka Mang Inta omongna. Bener da Indah, kuring ngarida gitu. Bang Inta unggeg ngabenerkeun bari nyebut jempol. Hari Basura ngabelenyeh seuri disebut jempol teh. Teu lila nyioneng datang deui bari mawa ci teh 2 cangkir. Mengatur lumayan Citerang. Cik nyioneng. Allah, make ngarebotkeun sagala adu Nyai, jawab Basura. Henteu, da cai sareng suluh mah teu kedah meser. Dai Nyai, cek Basura diukna ngeser. Pang Bapak dongkap ka dieu teh, sedang ngayakinkeun nya hanteuna Kisoma ngajual maneh ka deuli. Ari ayeuna dedela geuning manehna teh geus meuntas. Aduh buguh wae pikeun bapa mah haraneug. Lantaran hudangna Kisoma teh sakitu gedena. Iem imah jeung sawahna lamun nurutkeun perjanjian mah geus teu meunang dicicingan. Kitu deui sawah teu meunang digarap. Baraya kaum dangu nyioneng bias ngadenge omong Basura teh. Manehna geus rumasaeun sakitu lilana teu mayar-mayar hutang. Da puguh kaayaan sakitu waluratna. Dieuk eueuh ragap teu aya. Atuh Cipanona nyalangkrung bari ngomong begat-begat. Wah, kedah kumaha atuh abdi teh. Basura gancang cengkat bari omongna. Ya ari geus kidu mah watir deui. Anu salah lalakina, ari nu cilaka awewena. Geus teu bisa mutuskeun bapa mah, pek bereskeun ka dinya Indah, ceuk Basura bari amitan leos indit. Geus kumaha atuh ieu teh Nyai? Ceuk Mang Inta. Duka atuh Mang, abdi mah kumaha emang bae. Ari Nyai percaya yen emang nyaah. Kantenan wae perjanten mah Mang. Tah lamun percaya emang rek mere pituah. Urang ngarandapan kasangsaraan teh lah dilantarankeun ku salaki urang teu nyaaheun ka urang. Teu tanggung jawab ka urang nu matak manehna ngajual maneh ka deuli. Teu ceuk saliwat mah Kisoma teh miceun maneh. Tapi saenyana mah nu dipiceun teh Nyai bari dibeungbeuratan ku kasusah jeung hutang-hutang nu kudu dibayar ku urang. Untung Nyai ayeuna geus naksi, geus lelengohan, katurug-turug boga modal anu lumayan. Aduh, modal naon Mang? Da abdi mah teu gaduh nanaon. Ceuk nyioneng nempas. Nu dimaksud ku emang lain modal mangrupa duit, tapi kulengohana Nyai ieu oge hiji modal, hiji tempat anu kosong. Ari daganganana rupa urang, da ceuk pangdeuleu emang mah Nyai teh alus rupa Hade Wanda. Mang mah ari nyarios teh dapon wae. Abdi mah geus teu aya hareupan deui boga salaki Mang. Lantaran awak geus kolot, moal aya nu beukieun. Bener Nyai teh kaasup kolot. Tapi kolot kalapa beuki kolot beuki loba minyakna. Moal kaelehkeun ku parawan kitu-kitu wae mah.
Ceuk Mang Inta bari nyerengeh. Diganda ayana oge nu hayangeun. Meureun sieuneun lalakina oge mang, lantaran disampakeun hutang. Geuning Nyai mah mupoekeun. Kawas keneh emang lamun Nyai bener-bener hayang boga salaki, tangtu bisa meunangkeun lalaki anu bakal nulungan ka susah urang. Lalaki beunghar umurna sababat jeung urang mah katurug-turug lengoh deui. Saha eta teh mang? Hayang terang Nyai teh. Mang Inta neuteub. Ari Nyi Oneng unggeuk atuh pok ku Mang Inta dibejakeun. Pasura Cenah Pasura, Nyi Oneng olohok. piraku mang, Pasura hoyongeun ka abdi. hari Nyai, tapi ka teu percaya ka emang. Pilih Nyai teu terang, disaprak Nyai ditinggalkeun ku Ki Soma. Kaayaan Nyai ku emang dibejakeun ka Pasura, diteuteuk eueuh nu kaliwat. Kumaha jawab Basura teh mang? Ceuk Nyi Oneng, hayang buru-buru we nyaho. Mang Inta nyerengeh disedek teh. Boga rasa kabujugna rek hasil. Didinya ok ngawalon. Pasura teh ngaharuk Nyai karunya cenah. Beda nasib Nyai sarua jeung nasib manehanana. Karasaeun ku manehna oge cacakan ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Sakitu nyerina, komo lamun dipangleoskeun. Tapi geuning tadi mah teu nembongkeun semunu bogoh ka abdi teh mang. Tangtu bae da eraeun. Nu matak emang dititah mereskeun teh lain mereskeun soal hutang, tapi mereskeun soal Pasura. Anjeunna aya hate mikarep ka Nyai. Sugan wae cenah ari pada boga ka nyeri mah kaubaran deui. Jadi maksud amang datang ka dieu teh sejak nanyaan Nyai. Tah ieu panyangcangna artos saringgit mugi ditampi. Ceuk Mang Inta bari ngasongkeun duit ringgit sok ditunda dina luhureun samak. Eta duit nu bodas ngeplak teh ku Nyi Oneng diteuteub. Atuda geus taun-taun tara nempo duit ringgit teh. Paling nempo oge nu 5 ketip, dami boga mah henteu. Ari Mang Inta hariwangeun pisan Nyi Oneng teu ngajawab teh. Atuh hopok nanya deui. Kumaha Nyai, nampi atawa henteu? Mang, upami leres-leres mah Pasuranya ka abdi, tangtos wae ku abdi teh ditampi. Abdi ridho seja tumut ka anjeunna. Jawab Nyi Oneng bari nyokot eta duit. Upami kitu mah amang teh milu atoh jeung sakalian wae rek nepikeun maksudna Pasura. Nyaeta akad nikahna hayang pareum bulan ieu. Kumaha Nyai Sapuk? Mangga ngiringan bae. Jawab Nyi Oneng. Nuhun atuh. Ceuk Mang Inta bari amitan.
Baraya kaum dangu sanggeus Mang Inta ninggalkeun eta tempat belenyeh Nyi Oneng siri sorangan kacida manehna gumbiraeunana bakal boga salaki ka jelema beunghar sarta lengoh teu boga anak pamajikan. Keur ngalamun becenghul anakna daratang kacida barudak teh gumbiraeunana nempo nu jadi indung marah mai kawas manggih kabungahan. Ama, katinggalna ku abdi kawas gumbira pisan. Mendak naon ama teh? Syukur ujang, Nyai geus daratang. Ama rek menta idin ti marane. Pedah bieu ama kadatangan ku Mang Inta jeung Pasura. Jawab Nyi Oneng. Bade naon cenah kadarieuna teh? Ceuk Saleh. Ieu, Jawab indungna bari derek-dek didongengkeun ti awal tepi ka akhir. Baraya kaum dangu saidah ngadenge kitu teh mani melengge kawas handeueul. Kitu deui Saleh mani gogodeg. Jadi tetelah kabehanana oge teu panujueun indungna kawin deui teh. nah beut ngaharuleung. Teu paranuju ama boga salaki deui teh. Ceuk Nyi Oneng. Ma, abdi kalintang gumbiraanana ama dipika hoyong ku Pasura teh. Margi keur mah jelemana jegud katurug-turug lengoh deui. Sugan wae tiasa ngajait ka urang tina jurang kasangsaraan. Tapi naha hate abdi mani asa kareueung sareng kaletir ieu teh emak. Jawab Saidah. Saleh, ari ujang panuju ama rek boga salaki. Tangtos emak. Abdi ngadorong kana maksad emak. Margi emutan abdi nu kadah dipunjung sareng dipuja teh indung bapa. Tapi abdi rada curiga margi ngawitan abah gede hutang diasrog-asrog ku Mang Inta sina nginjem duit ka Pasura. Ari geus kakeum hutang abah ngajual maneh ka deuli nu terang mung Mang Inta sorangan. Emak naksi ka kaum diojok-ojok ku Mang Inta. Ayeuna emak rek boga salaki pokal Mang Inta deui. Moal kinten-kintenna Mang Inta teh alat napas beura nu hoyongeun ka emak ti keur aya keneh abah. Ceuk Saleh neuteup ka indungna. Ujang, ulah boga sangkaan goreng. Kudu rumasa apan ti saprak bapa ninggalkeun urang. Nu kabajuan teh aranceuna. Jadi kanyaahna geus bukti kadahar ka inum ku urang. Piraku sugan ujan rek ngahalangan. Mak, abdi moal ngahalangan kana maksad emak. Tapi terus terang wae hate teh teu mikeun. Emak dipihukum ku Pasura mah getih abdi karaosna ngagolak bakat ku handeueul. Ari nyarek henteu bisa. Margi abdi teu tiasa cukup ngurus kaperluan emak. Saleh, mani ngagolak getih maneh teh nya. Teu panuju, tangtu getih maneh teh ngagolakna. Lantaran lain getih nu ngocor ti emak, lain ti kandung ku emak, lain anak emak. Ceuk Nyi Oneng. Bakat ku ambek bari sageruk ceurik. Baraya kaum dangu Saleh ngaranjuk ngadenge omong indungna teh sarta bok ngajawab. Ampun, emak ulah sasaoran kitu. Teu kiat abdi teh ngupingkeunana oge. Hanya geus moal dipinding-pinding ayeuna mah maneh teh budak tima.
lain anak emak. Untung maneh teh aya nu ngurus ti lelembut tepi ka sagede kitu. Nu matak pantes moal sahuluan oge. Da lain anak. Leng saleh lieur bumi alam asamui cipanona teu karasa nyurucud leos indit lempang narumanggiung asa nincak asa henteu geus jauh gek diuk dina jukut handapeun tanggal kalapa. Manehna nyegeruk ceurik hadena beurih rarasaanana gadenge deui sora indungna. Maneh teh budak timu, lain anak emak. Atuh brei, atuh beureuy cipanona ngalembereh sarta sasambat kanu gawasa dina jero hatena. Gusti, satu pun bapak sareng pun biang teh. Emak, abah, ieu abdi. Iya jelemana ya. Kudu dipodaran gitu ku aing, setan deh. Gitu Kang. Naonan eta teh meninggal ngajak gitu gantong Kang pamalia. Eulah baraya waktosna parantos seep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui hakana hanca salajengna. Baraya kaum dangu nuhun pisan dina pangroyongna sareng hatur nuhun pisan rebo-rebo nuhun laksa ketika bengahan anu atos salah subscribe jangan watos satia manco hadirana. Baraya kaum daun tong ilap oge kan walanya pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan carita Mang Maman anu ku Mang Maman diupload dina YouTube. Baraya kaum dangu mung sakitu wae hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakirangan sareng kaluluputanana. Mugi aku baraya sadayana dihapunten sareng ye pandua ti Mang Maman. Mugi sadayana dilungsur langsarkeun kana urusanana. Mugi sing sehat walafiat. Terus teh sing dibarkahkeun gana rizkina. Pokona mah tina urusan naon anu aya di alam dunia sareng di alam akhirat. Mugi sing dilungsur langsarkeun. Mun sakitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.